Aing genah-genah nguseup oge titahnya lang heula nempo bawang jeung leueur jeung naon tuh. Bae teu make sepatu teh naon aing. Anjir pengen titah nempo nah jadi kieu bawang teh. Nyaker murah. Bakal di wae mah bawang teh. Tah, kieu haji wawalasna ka aing teh. Bongan aing. Nganyuk wae bayaran ka aing. Bawa man gawe 2 bulan bayaran ukur sapoeun. Jadi kana hulu lagi. Mantap gitu si kehed ka dieu nya. Tuh heueuh da nya we anjir di dieu aya tuh. Bawang teh ka lancur kieu gehel. Tuh kumaha ieu nya? Itu geuningan si bebel teh. Bawang tapi ka anjir ieu. Tuh nya kincir usum kieu kalah cenah rajeg kieu. Kumaha mun kudu ngabadognya? Geus sarakana butuhna si bebel. Ieu mah nih. Tuh kacau. Alan. Kadieu bebel kadieu. Cek aing. Daun euy. Kumaha sia ieu bawang aing nepi ka asak kieu ieu. Dari haji asak kumaha da kurang gitu dikulup teh digoreng teh dikolak. Maksud aing mah asak teh asak ku tingali ku ibun. Lain asak atuh rusak gitu. Tuh tingalikeun hei. Urut sia itu tingali Eta teh dihaja mun aya angin teh bakal muter gitu tah. Allahu Akbar. Si laing tingali itu cenah rajeg gitu kumaha siling eueuh hiji ge sabarahaeun aing itu teh ngamodal teh. Geus cenah muter gitu ku angin. Isuk bawa kaed ampihan. Itu teh sabariji hitung ku sia tuh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 aya keur nguseup. Siap ampihan. Mun rajeg keneh ku aing rasakeun sia. Geus aing rek mantog ge dah. Ieu mikiran naon ge. Kopi tempo tuh geus ruh-ruh kitu ala. Antep percareuh. Pusing aing goblok anak buah teh. Haji pedit. Hayo inget teh aku aing jual kincir teh isuk mah. Tulus aing mah jual kincir teh di 10 tuh. Geus jauh euy. Sok atuh jual keur nguseup. Ngedok teh jeung naon ku aing da. Dirambut. Hir, di mana penggata cainya bari mang make kenana itu gawe hungkul euy. Teuing dari itu euy suga anu paneka. Di power kieu. Gak saha itu. Nah juga mangkluk sikalan karena ngut kincir. Buah-buah ieu mah baleg. Terus sampeurkeun ieu euy. Kenal suai kita. Oh iya nyebutan iya. Pasti mah. Pastina nare mah. Keur nguseup pasti mah. Keur nguseup ngesidik kita di beresan bieu ku si Haji. Waduk si laing mah pasti 1 2 3 4 5 6 7. Ning 10 leuwih dijual saware keur nguseup siling mah. Nah, udah di beresan. Ih ku aya wae bebongok si RW aing gagah. Di beresan. Jeung kunyaho deui si goblok teh. Nya di beresan da mana naon kincir mah tunda dieu. Bisi kudu maok. Siling maokna. Kudu apalin si Haji mah mumpung can dijual lumayan euy. Anjir mau abah lagi aya bebongok si RW mah. Geus ieu mah. Ya RW da iya. Si Haji. Decan payu ieu aya 20.000 ya. Cekelan tuh. Anjir, hiji ge gocap ya 20.000. Decan payu urang rek dibawa balik ke lawe. Bisi kudu mau. Mun payu bejaan. Haji gitu ah. Tuh sok sing jongjonnya neng labalong euy saat lumba-lumba tuh. Waalaikumsalam. Encan, assalamualaikum. Aing anggarku eudeuh dijualan eudeuh diduiteun ku aya we jeung heran teh baru jauh-jauh ti lemur ka dieu jajarna deuk naonnya cek aing mah digana teh gurak-gerik urang teh dituturkeun nya we kan diduiteun dah bobok sare jadi pereream aing mah nyokot lagi antep cenah nu ngagarong.